Hukum adat eta wajib dihormatna, teu dihormat jabariah ngaranna. Dawuhan Gusti Allah dina Al-Qur'an, laha ma kasabat tuluina pikiran, amal hade manfaat kana dirina, amal goreng maborat kana dirina. Hukum adat sok dianggo dasarna ku hukum syarapek bacakeun ayatna. Wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah, hartosna haram maraneh teh libakeun kana diri dinu jadi karuksakan. Dalil laklin adat penapakan, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hartosna Allah ngadamel ka maraneh, jeung ngadamel pagawean ngaraneh. Deui dalil lakli adat tenapakan, surah Tobat 50 dina Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Moal aya nu kalaka urang kabeh, anging anu tos dipastikeun ku Allah.